Kanjeng Nabi pendaftaran Nabi Musa sabada diparentahkeun ku Allah sanes 5 waktos. Nanging 50 waktos dugi ka pendaftaran Nabi Musa dipasian sareng Kanjeng Nabi Musa, Muhammad kuatkeun umat kami bae anu kuat nyepeng besi anu beureum nanga beureum teu sanggupeun ibadah anu sapopoe kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Para sepuh, mobil khusus Bapak Ki Hamdan, pimpinan Musola Atanapi Yayasan Rihadatul Asia Aisyah, anu kusim kuring dihormat sakumna hadirin wal hadrat, ibu bapak jamaah anu tetiasa disebatan musim kuring hiji-hijina manawi kum manawi waktos tos bade tabuh salapan. Biasana ari tos rada wengi sok aya panyakit tunduh mukituna sim kuring disebutkeun taur Kang Hamdan Diamah kultum. Ari kultum teh kuliah tumaninah 7 menit janten sim kuring manawi kedah ngukur waktos 7 menit. Mudah-mudahan tiasa ngadugikeun materi anu tiasa manfaat khusus keur sim kuring umumna keur sadaya hadirin nu hadir di mushola. Jadi judulna singkat padat balik mawa ilmu manfaat. Karena berkat panas kana tos imam sanes janten uwih kenging ilmu manfaat berkat ongko singkat padat manawi Isra Mi'raj mangrupikeun kajadian anu luar biasa, kajadian anu di luar nalar manusia. Kenapa dikatakan di luar nalar manusia? Karena Isra Mi'raj adalah hal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada satu-satunya hamba Allah yang mulia, yang agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta ge kunaon Kanjeng Nabi di Isra sareng di Mi'rajkeun? Sabab Kanjeng Nabi mangrupikeun nabi anu pinuh ku ujian sareng cobaan, nanging Kanjeng Nabi tiasa ngaliwatan eta ujian sareng cobaan lulus banglus. Ngan Allah masihan hadiah ku mangrupikeun diisrokeun sareng di Mi'rajkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seriwayat anu nyebatkeun yen Kanjeng Nabi diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna Kanjeng Nabi dina waktos anjeunna dakwah ka Madinah ka Taif, anjeunna ditampi ku kaumna di Taif lain ku senyuman, lain ku dareh deh somea, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagiakeun ku batu, dibagiakeun ku sagala rupi di tenggoran Kanjeng Nabi, dugi ka Kanjeng Nabi luka darahna ngucur, dugi kana sendalna Kanjeng Nabi lengket, kana pean bakat ku seueur darah anu ngalir di baledogan ku urang Taif waktos dakwah. Ujian berat Kanjeng Nabi diantawis Nabi dikantunkeun ku para kulawargina,
anu mika cinta tur ngalindungi ka Kangjeng Nabi. Nu terakhir Kangjeng Nabi dikantunkeun ku istrina anu dipika cinta. Saha istrina Kangjeng Nabi anu dipika cinta teh? Siti Khadijah. Istrina Kangjeng Nabi mau hiji-hijina anu luar biasa belakna ka Kangjeng Nabi tong boro harta banda dalah nyawa nah Siti Khadijah sanggem keur dikorbankeun ngabelaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-kari Siti Khadijah wafat ngantunkeun Kangjeng Nabi nepi ka dina tahun harita disebutna teh tahun prihatin, tahun kesedihan disebutna teh amul huzni alias tahun kesedihan keur Kangjeng Nabi. Ku kituna Kangjeng Nabi dibeberah ku Allah, dianugerahan ku Allah, dipasihan mukjizat anu luar biasa, yakni Isra Mi'raj. Isra Mi'raj teh naon? Pertanyaanna kitu manawinya. Isra Mi'raj singkat nama ieu. Isra teh leumpang dina waktu peuting, perjalanan malam. Isra teh perjalanan. Jadi lamun peuting-peuting bapak ulin lempang eta teh Isra. Ngan lain karangda. Teunya. Isra na Kangjeng Nabi diisrokeun na ku Gusti Allah di mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Terus ali Mi'raj naon? Mi'raj teh hartina naik. Naik ka mana? Naik ti bumi ka langit ka-7 dugi ka Sidratil Muntaha kadituna karoprop nepangan Gusti Allah sehingga nampi pancen anu tami engke kusimkuring disebutkeun pancen naon ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atuh ari masalah Isra lempang ki Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tuluy teu aneh. Teu aneh teu saha? Sabab nu jadi anehna waktosna mung dina waktu sabeuting. Ieu di luar akal urang. Mata lamun Isra Mi'raj mah hese ditarima ku akal kecuali lamun ditarima naku keimanan ka Allah Subhanahu wa taala langsung ka harti. Ari waktuna sataun mah ka harti ngan ieu mah sapeuting ge henteu geus balik deui ka imah. Geus balik deui ka Masjidil Haram kan teu ka harti ku akal. Najan lamun ayeuna dilogikakeun mah ka harti keneh. Contona kutu terang kutu. Kutu sabaraga kutunya. Kutu cek logika lamun ka Jakarta sik sabaraha bulan. Sabaraha taun ti urang ti Cikeusik ka Jakarta nepi sapoe moal. Moal sabulan santang tu sataun ge santang tu ngan bisa nepi ngan waktu 4 jam ti Cikeusik ka Jakarta. Naon sabab? Naik jelema numpak sirah. Anjog 4 jam. Karti kutu teu mungkin ka Jakarta sabulan ge can dugi tapi lamun milu dina sirah jelema 4 jam komo lewat tol Cipali nyampe. Kartos. Kangjeng Nabi atuh Isra Mi'rajna mapah? Teu mapah. Kangjeng Nabi dipasihan kendaraan ku Gusti Allah. Naon kendaraanna? Tos nelah kendaraan para nabi, para rasul, yakni disebutna teh buruk. Ya buruk. Naon ari buruk teh? Buruk teh eta nami hiji kendaraan hewan saluhureun bigol sahandapeun kuda. Saluhureun bigol sahandapeun kuda. Aya jangjangan. Ngan hebatna eta buruk lamun lempang satungtung deuleu. Hartina lamun ti dieu katingali Jakarta salengkah. Salengkahna eta buruk satungtung deuleu. Jeung ajaibna eta buruk lamun ayeuna nanjot suku nu hareup pondok. Lamun dina kayaan mudun suku nu tukang pondokan, suku nu hareup manjangan. Jadi Kangjeng Nabi naik buruk teu gujlang-gujlug lempeng we. Dikawalna ku sa? Dikawalna ku malaikat Jibril. Sehingga dicarioskeun dina surat An-Najm di awal ayat kahiji tepi ka ayat 18 ngan lamun dicaritakeun moal anggeus sajam. Isra Mi'raj nadrat ku Allah Subhanahu wa taala dicetak dina sajarah ayat Al-Qur'an surat Al-Isra
ayat kahiji yakni Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Eta ayat nu jelas ka Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah anu parantos memperjalankeun Kangjeng Nabi hambana dina waktos penting. Kunaon geuning penting? Sabab ari penting teh eta waktos anu enak, waktos anu tiis. Komo keur ibadah jang sare ge ngeunahnya. Ngan urang mah biasana penting teh dipake sare, jang ibadah mah kadang-kadang tengah penting lamun urang hudang nyaring tengah penting ku sabab urang hayang kencing rumpat ka cai geus dicai tuluy bobo deui sanes ibadah. Padahal Gusti Allah milih waktos wengi keur Kangjeng Nabi teh sabab wengi teh waktos anu nyaman pikeun ibadah. Wal laili idza yaghsha sabab ari wengi teh nyalimutan atawa ngalipudan kana siang. Jadi wengi teh payus patut genah pikeun ibadah. Mata Kangjeng Nabi dipasihan waktos kanggo Isra Mi'raj teh wengi. Perjalanan Kangjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, tuluy di Masjidil Aqsa dicarioskeun dina surat An-Najm eta pendak parang ruhna para nabi, para rasul tikawit Nabi Adam dugi ka anu sanesna. Tuluy Kangjeng Nabi didinya sholat berjamaah sareng para rasul, para nabi, para roh-roh anu mulia di Masjidil Aqsa. Kangjeng Nabi tuluy disodoran 3 rupi kainuman. 3 rupi kainuman diantawisna cai herang, cai susu, sareng cai arak. Ngan alhamdulillah Kangjeng Nabi nyandakna cai susu. Eta tawis yen umatna Kangjeng Nabi insyaallah dipasihan pituduh ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Umat lamun Kangjeng Nabi milihna arak, meureun umat teh marabok bae nya. Sakitu Kangjeng Nabi teu milih arak ge nu mabok di mana-mana. Komo kamari saur presiden cenah bade dilegalkeun naon investasi pabrik miras riweuh nganu mabok mah angger aya kitu nya. Geus moal kana politik jauh teuing moal lanjut Allah waktuna. Urang lajeng sabada Kangjeng Nabi salat di Masjidil Aqsa, tuluy Kangjeng Nabi diangkat ke Allah Subhanahu wa taala dipasihan taraje anu eta taraje na luar biasa. Teu jiga taraje diurang tina awi tina kayu jeung sajabana itu mah sapertos batu dua eta batu teh janten. Begitu Kangjeng Nabi nete kana batu nu hiji ieu batu di dieu, nete kana batu nu kadua, batu nu kahiji naik kana nu kadua. Janten kitu tapalepa eta batu luar biasa na tarajena. Janten tarajena sekali deui mangrupikeun batu anu batu eta teh tiasa ulah alih. Di mana Kangjeng Nabi nete kana batu nu kahiji, batu nu kadua aya payungan Kangjeng Nabi nete naik kana batu nu kadua, batu nu kahiji naik kana luhureun batu nu kadua. Sabat kitu jeung kitu Kangjeng Nabi dugi kana langit anu kahiji kadua kakitu dugi ka 7 kadipuna ka Sidratil Muntaha. Kumaha lalakon di langit kahiji dugi ka 7 panjang deui lamun dicaritakeun moal anggeus deui 2 jam jeung gurih. Ngan intina Kangjeng Nabi pendak sareng sadaya para nabi, para rasul anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Anu paling menarik mah Kangjeng Nabi pendak sareng Nabi Musa alaihi salam. Saparosna Kangjeng Nabi diparinan parentah ku Allah Subhanahu wa taala anu ayeuna urang terang yen eta parentah teh janten pokok dina ibadah.
bahkan janten tihangna agama naon sholat anu 5 waktu sholat anu 5 waktu sholat anu 5 waktu karot lagi jantan Kanjeng Nabi pendaftaran Nabi Musa sabada diparentahkeun ku Allah sanes 5 waktos nah ini 50 waktos dugi ka pendaftaran Nabi Musa dipasian sareng Kanjeng Nabi Musa Muhammad kuatkeun umat kami bae anu kuat nyepeng besi anu heureum nangabeulem teu sanggupeun ibadah anu sapopoe kitu. Teu ulah poe umat Nabi Musa mah ibadahna saminggu sakali, tapi sapopoe. Itu ketika subuh eta umat Nabi Musa ari urang mah kan 5 poe sakali, umat Nabi Musa mah teu ulah poe ibadah teh saminggu sakali, ngan sakalina ibadah sapoe jeput. Teu kuat teh umat kami teh. Balik deui ka Gusti Allah Muhammad wayahna menta turun. Widai Rasul ka Gusti Allah nuhunkeun diturunkeun eta anu parentah 50 teh akhirna ku Gusti Allah diturunkeun 5 lungsur pendak deui sareng Nabi Musa wah kuateun 45 oge meh tadi kurangan deui wah uih antara Nabi Musa sareng Allah Subhanahu wa taala akhirna 5 dugi ka pas ayeuna teh diturunkeun sah cek Gusti Allah 5 ge ku Nabi Musa diprotes keneh wah teh mah 5 oge kumaha teh Kanjeng Nabi isi tos dikuranganna loba teuing tina 50 kana 5 eta teh Nabi Musa mah ngurangan deui tapi Kanjeng Nabi isin tos yos ditampi ieu parentah salat anu 5 waktos anu salat 5 waktos ieu ditanangkeun janten tihangna agama as-salatu imadudin salat teh tihangna agama faqad aqamadin jalma anu ngadegkeun salat maka nyata eta jalma nangtungkeun agamana ngan lamun saha jalma anu ninggalkeun salat wa man tarakaha faqad hadamadin eta jalma anu ninggalkeun salat nyata ngancurkeun agama maka jaga salat ulah tepi ka 3 saena salat berjamaah di musola ieu siang salat berjamaah sabar salat berjamaah teh pangaruh kana rezeki lamun ayeuna salatna munfarid sorangan maka rezekina ngan hiji tapi lamun salatna berjamaah 27 utamina keur pamageut istri ka babawa lamun pamageutna tukang berjamaah lamun ayeuna rezekina ngan hiji dijejeueut sakulawargana bea hirupna teu daek bahagia geus sabab rezekina saeutik dijejeueut tapi lamun daek berjamaah insyaallah rezekina ditekelkeun ku Allah janten 27 kali lipat rezeki jeung ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala manawi para salatan dicekapkeun pakitu mudah-mudahan kaos manawi eta anu tiasa didugikeun kirang sareng pun diapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.